ajar batu dipebetkeun kana batu wae. Manging dina mangsa anu man dibebetkeun kana batu pelika jati pulang kasa jadi ngageungan deui anu man perpancana suta. Atuh Gatot Kaca kaget tingali ieu makhluk bodas. Nya eta Hanoman perpancana suta. What? Oi. Oke tenera ningali hingkang samya pada ngalaga ya hingkang ngalaga hingkang samya ngalaga kurang ajar makhluk naon sia bangsat naon teh kurang ajar saya emang na aing teh nyaho saya malin barang sawarga maniloka curaling sia naon ieu teh anjeun wani-wani nyarekan ka kaula direken mata peda bangsat mah bangsat teh goblok labina-bina teuing sia wawanianan maling-maling barang sawarga saha nu maling eta aing nyaho eta bangsa kancana barang sawarga barang dunya teteh lamun aing maling rek naon anjir goblok wanian ieu teh bangsat teh wanian kieu cep aya bangsat leuwih ti wani anu mah bangsat ayeuna mah dina manahna Gatot Kaca mun yen salah sawios syaratna nyata kedah aya monyet bodas doh atuh maksud Gatot Kaca nya tapi kenewak ieu monyet bodas inggih kebeneran sia teh monyet bodas kumaha kulan Raden eta tewak wae monyet ieu ya kabina-bina teuing sia samaneh si jelema teh ngagerung turunan lelep mogok sia teh ngaranna aing Gatot Kaca saha Gatot Kaca maneh monyet wayahna kudu daek milu ka aing si goblok daek dikukut ku aing ditalian jadi doger monyet daek henteu setan kurang ajar keur mah sia teh bangsat ka aing wani-wani wayahna milu ka kaula dibawa ku kaula dibere cau wae setan harga diri aing jatuh dulu salaku monyet harga diri aing jatuh ku sia kurang aja emang naik monyet biasa wayana milu kaya dege geus Gatot Kaca hutang pati para pati hutang bilang tibara bilang hayang nyaho lamun bener-bener anjeun laki-laki dengan jagat pito tama joy kakara aing geuleuh ti monyet monyet wadihan deui cik lamun bener jago jeung aya nyaho bener maneh wani para wani teuing apalu lanang ku lanang kurang ajar Gatot Kaca dibasakakeun diksa kula beraja diksa pangusap sakula pongan raja larap nempareun sulap perlokan anak pedak tunggal anak pedak aci leutik tengkel majuah pendatang ayo serpang
kurang ajar maju bangsa siap modal jahat kurang ajar jelema naon sedan sakti madraguna pun cila papa ya aing anu man jago baheula sadajan anyar laki langit langan jagat aing mah mun sasi kumaha jajut yang beas rasakeun baik aing anu bakal ngabelaan sawarga wani-wani maling bangsa kancana rasakeun wipis pulang aing urang benar baik awas ya Gatot Kaca modal iya modal jahat samia pada ngalaka iya samia ngalaga bangsat ngagoler duanan udang sia ge udang sia monyet kurang ajar sia kayak tuluykeun kela goblok kela ngade kapul ha aing geus kolot keke alah hiji yang teh kolot kadua yang teh udud wae bating nanti udud jadi napas aing jadi ponhok napas udud kere aja teh saha aing Gatot Kaca nyaho aing Gatot Kaca aing maneh wani-wani maling eta bangsa kancana naon kaula mah teu maling naon sidik bukti jelas itu bukti jelas maneh mawa bangsa kancana
dan dititah Eh, dititah ku saha ku dewa dititah dewa itu mungkin aya. teu mungkin eta teh bangsa kancana teh nu boga nya tadi ka Indra apa ti mana maneh apal aing da ge sarua urang sawarga Ya tuh. teu mungkin di sawarga aya monyet Temenang aya sato di sawarga mah. ieu rugina jadi monyet aing ge lah Sabar. dititah ku dewa ya keur naon aja keur nikah berkawin kawin anjeun lain saha nyata syarat kanggo nikah saha nu kawin Ayo. paman kaula saha paman Arjuna what Wah. saha paman Arjuna mana paman Arjuna di negara Amarta pula tobat buah-buah ari anjeun teh kaula teh alona anak saha anjeun kaula teh putra Kangjeng Rama Bima edan salah newa ka itu Kurang mata. tobat incu aing Kurang mata raos geunteu tadi. tala kasep ieu teh yang win rek naon sia ieu teh yang terumasa aing kebeleg yang monyet aing rugi deui jadi monyet teh teu apa ka yang henteu pangigi kakara Saha ye? saha aja Cik cobi gula. kasep ari hidup apa zaman Ramayana zaman naon Ramayana apa dina zaman Ramayana cenah aya monyet bodas nyaeta wait Zaman bereto atuh ya mah. tobat ieu teh eyang anoman eyang kasep gusti baku eyang Ah. Iya. eyang jumeneng kene eyang teh idola yang Pernah dikieu. idola kaula penak dikieuna lamun HP kaula teu lagrang selfie ya nganuju ngapung lagrang HP na ya tobat kasep ieu teh lah ras kanggo Arjuna kau paman Arjuna atuh lain ngomong kita tadi eyang ge apal eta teh bangsa kancana teh keur Arjuna jeung sadekana sareng Bibi Subadra turi jeung Subadra leres kasep ieu ditunggu-tunggu ku eyang namun ya ngonang ka eyang Parah kakolotan. daonangan kita can didama nah ieu teh anu ngalamar teh aya dua anu ngalamar aya dua ieu saha nyaeta anu hiji nyata paman Arjuna anu kadua paman Burisrawa ari Burisrawa teh putrana raja nagara Mandaraka nyata putra Prabu Salya adi beuteungna Wa Prabu Baladewa Laras. ari Wa Prabu Baladewa teh rakana Bibi Subadra rakana Wa Kresna apa tuh diomongkeun lo apa teh yang jadi anu ngalamar teh lanceukna Kresna Baladewa keur saha Burisrawa keur adi beuteungna jadi jeung syarat leres tah anu pikapaur ieu teh anu bakal jadi wali teh nyaeta Wa Prabu Baladewa upami Wa Prabu Baladewa aliman ngawalian wa janten nikahna paman Arjuna tenang si Baladewa sieun anak ku eyang Saya. Tenang aya saya. kalemahan si Baladewa teh ku eyang sieun ku eyang si Baladewa tenang aya eyang dicarak ku eyang taluk ku eyang si Baladewa tenang aya eyang eyang sangaliana kaul ieu justru ieu teh eyang teu kadah kaul naon syaratna teh kadah aya monyet bodas nyata kaul dina laku kasinoman Oh. nah da eyang oge cita-cita teh kitu Gua banget eta. eyang teh cacarekan lamun Arjuna kawin jeung Subadra rek kaul dina lagu kasinoman ngan poho deui kasinoman kumaha lamun genti ku Jayanti bae teu teu sawios teu atawa nu leungeun arara teu
atawa gerong deui are eyang uningat di mana eyang teh da kesel atuh di leuweung teh tiktokane ngapoe update eyang mah ari hidup teh sareng saha nyata sareng Wasemar mana sareng Wasemar Semar mana Wasemar Badranaya numur beng alam Semar Badranaya leres anu awakna hideung beungeut bodas leres aya keneh aya edan eta kolot Penghar teh aya eta Semar yang keleutik aya masih kene kitu edan eta kolot geus beunghar teh can ayeuna oh kitu we sangsara turing baheula ge sangsara jika nama sangsara abadi teh jelema teh oh jadi Semar teh aya kene aya putrana aya kene aya teh poho deui rana teh seudi teh putrana tilu ya anger teu namihan henteu Allah anger eta budakna teu eueuh gawe teu aya anu kahiji teh ngaranna cepot anu kadua dawala anu katilu gareng ari anu ngaran cepot masih kene aya bilih eyang hoyong penak teu ngarti gageleun teu hayang kade we kasep ulah deukeut teuing ka si cepot mah kade palaur jelemana salian ti bedegong teh jail kabayang eyang baheula butut eyang ditalian ka tangga kalapa korban gitu nih eyang kerjet we si cepot teh nepi ka ayeuna ge boga hutang keneh 500.000 ka eyang saha si cepot bensin jipo digugubu ku eta aya kene dugi kaya ge kitu kalakuan ulah dipanakeun jeung eyang lamun eyang panggih jeung di dinya luntur jeung si cepot luntur wibawa eyang moal aya hargaan hareupeun si eta mah apa Gusti Rama Batara iya dina beri dina sejarah mah apa hari teh nuju perang jeung Rahwana ya tenana dikihan si cepot bayang salutak tah lamun kitu sarana ayo eyang urang ini teh eyang ereng-ereng kau dina pelaku kasinoban bangsa kancana ku yang dibawa eyang ku kaula eta bangsa kancana ku kaula dibawa ai kitu na man hayu bilih bade penak di si cepot ulah umat lamun aya si cepot aya mah kajenting bedo we kajian bedo we aya mah moal kaul moal ai cepot ngaliwat eureun aya mah sanajan dipanjer oge moal aya moal init ya teh sawieu satu hayu yo init mangga init